Seueur pisannya anu komen ka abi, teteh cenah di lembur abi mas natos teu aya nu ngical basreng 1000-an, paling oge cenah 5004 atawa 5003. Tah jadi besti kamari teh kan abi teh postingnya pangaos basreng cek abi teh di abi mas 1000-an, tapi minimal jajana 2000, sanes abi pelit teu ebes. Ayeuna lamun misalkan jajan basrengna ukur 1000-nya, kahiji kan abi pameng kitu ngagorengna, kadua da anger kan eta teh pake minyak meureun ngagoreng teh. Hantenan upami di warung nuju seueur anu jajan mah ari kitu mah kan meser 2000 nya kan lumayan abi teh. Ayeuna aya nu jajan tiluan ge 2000 tuh kan tos kengeng 6000. Tapi seueurnya ka abi teh nu komen cenah di lembur abi mah teteh cenah pangaos basreng teh otos 5004, aya oge cenah anu 5003. Tapi teu sakedik oge nya nu komen ka abi cenah mah nya basreng kot 1000-an, cenah di lembur abi mah basreng teh cenah masih keneh 2003. Aya oge ka abi teh anu komen anu matak hayang seuri kitunya abi oge nyebatkeun naon cenah basreng mah da 500-an, cenah di mana aya basreng 1000-an. Tah janten bestinya di setiap lembur, di setiap daerah teh gaduh harga masing-masing. Contoh di lembur abi ngical basreng 1000-an teh kusabab abi meser ti pasarna sapak basreng teh 6000, isina teh 10. Tah ayeuna aya nu ngical 2003, panginten di daerahna teh harga basrengna teh masih mirah henteu dugi ka 6000. Aya oge anu ngical 5004 nya panginten da si teteh oge nu ngical teh kedah aya bati kedah kahartos meureun atuh besti da sanes bade nuker-nuker acisnya tapi icalan ngadamel acis.